Kayang si helang bayangan. Dewi Kayang si helang bayangan mancukeun tangtunganana sanajan senjata bedog si Rujang geus teu bisa digunakeun. Tapi Dewi Kayang masih kena bisa ngalakukeun panarajang dina jarak anu anggang ku cara ngagunakeun senjata rahasiana. Manggali si Jawara Idaman geus bisa nebak Dewi Kayang bakal ngagunakeun senjata rahasiana bari ngagunakeun ilmu pangenteng badana. Kejadian seterusnya si Dewi Kayang ngajerat terus ngalayang. Jerat alayang. Dina kayaan teu napak kana lemah Dewi Kayang ngagerakeun leungeunna katuhu siut beresak. Dua paku leutik senjata rahasiana ting beresat muru kana tangtungan badan lawan. Manggalu dikat ngagerakeun leungeun kencana nu masih keneh neupeul dua paku leutik senjata rahasiana Dewi Kayang teh. Kejadian seterusnya dua paku leutik senjata rahasia Dewi Kayang anu ting beresat harita jadi bantrok jeung dua paku leutik senjata rahasiana nu digunakeun ku Manggali. Siut beresat, ring, siut beresat, ring. Opat paku leutik senjata rahasia anu bantrok jadilah gerakan kana tani. Dewi Kayang gancang ngagunakeun jurus tarik balik. Sangka senjata rahasiana ditarik balik ka dirina, tapi jadi kageteun sabab opat paku leutik senjata rahasiana teu bisa ditarik balik ka dirina. Dewi Kayang si helang bayangan kerung bari ngahulang ngagentesna jero hatena. Bedog kakuatan ilmu naon si Jawara Idaman? Jurus tarik balik anu digunakeun ku aing tetela teu mampu narik balik deui senjata rahasia anu lagragan kana taneuh. Malah si Jawara Idaman mampu ngagunakeun senjata rahasia deui. Moal si Jawara Idaman teh lalaki anu bakal mampu ngungkulan ajen pangati aing. Tapi mun teh mah bener tepikeun ka kitu kajadianana. Diri aing kudu bisa narima kana eta kanyataan. Tapi aing masih kena penasaran ieu teh. Dewi Kayang jadi boga pamikiran moal boa. Si Jawara Idaman lalaki anu bakal mampu ngungkulan kana ajen pangartina. Mun teh mah bener bakal kitu kajadianana, Dewi Kayang kudu bisa narima kana eta kanyataan. Tapi Dewi Kayang masih kena penasaran harita sagadir deui pikeun neruskeun tarungna. Jawara Idaman, tarung takkan lekasan, hartina ieu tarung masih lumangsung Jawara Idaman. Ye, si Dewi Kayang masih mampu neruskeun tarungna. Heya! Jurerat kalayang Dewi Kayang ngacerat ngalayang deui tina tempat. Dina Kayang ngalayang teu napakana lemah Dewi Kayang ngagerakeun sapasang leungeunna pilih genti siut belesat. Opat paku leutik senjata rahasia ting belesat muru kana tangtungan badan nu jadi lawan. Dewi Kayang jadi kageteun oge waktu ningali si Jawara Idaman. Sanggeusna nyelapkeun heula popongkol dina cangkeng beula kencana, harita terus ngajerat ngalayang. Dina Kayang teu napakana lemah, harita opat paku leutik senjata rahasia Dewi Kayang diprewak ku sapasang leungeunna. Jerat kalayang sarkap. Tacan leungit kakagetna Dewi Kayang harita si Jawara Idaman ngan sakolepak geus aya di tukangan badan Dewi Kayang. Kejadian saterusna Dewi Kayang jadi kageteun. Waktu ditangkep di tukang dina lebah cangkengna ku si Jawara Idaman. Kalau nangkep kieu, sok lepaskeun,
iya teh. Jawara idaman apaan sih? Oh, iya teh keur tarung. Kalau tah nangkep kitu kae jeung didesen-desen sakarupa lepaskeun. Ih, jeung mamawa marmot keur didesen-desen naon sih? Dewi Kayang nyobaan barontak hayang nglepaskeun diri, tapi tina sapasang leungeun si Jawara idaman ngaluarkeun getaran kakuatan anu lembus kana sakujur badana Dewi Kayang. Ngajadikeun Kayang Dewi Kayang leuleus caya tangan pangawasa. Oh, ahai. Jadi Dewi Kayang manise yang beautiful tidak mau ditangkap ya sama aku ya. Kalau begindang ya baiklah, si Jawara idaman akan lepaskan, oke? Barang manggali ngalepaskeun tangkepanana. Harita Dewi Kayang jadi terus ngalumpuruk, deku geus teu bisa cangkat nangtung. Si Jawara idaman terus nangtung di hareupeun Dewi Kayang, anu deku bae nyarita deui ka Dewi Kayang. Bagaimana cantik? Ahai. Dengan kenyataan Dewi Kayang manise menjadikan mendeku dan kehilangan tenaga ya. Ini mengandung arti pertolongan ini sudah selesai dan finish. Akan tetapi si Jawara idaman tidak akan miheulaan mengaku sudah unggul. Swear nih. Sebab yang seharusnya mengaku akan keunggulan lawan mah ya Dewi Kayang si manise ya. You understand? Ahai. Dina sorana anu halon Dewi Kayang harita tos nyarita. Kang Gali, Jawara idaman. Tapi memang kudu makan ieu kenyataan, Kang. Tetela anjeun anu mampu ngukulan ajaib pangabdi abdi geuningan Kang. Duh. Abdi bakal tigin kana janji. Ngorek ingkar kana lisan anu dikedalkeun Kang. Abdi leuleus kelihatan pangawasa. Pulihkeun kalian dari abdi Kang Gali. Kang Gali, pulihkeun abdi Kang. Ahai. Menjadikan harus diketahui sama Dewi Kayang manise ya, bahwa untuk memulihkan keadaan seperti begindang memang ada caranya dong. Akan tetapi sebelum si Jawara idaman melakukan cara tersebut ya, apakah Dewi Kayang manise tidak akan menjadikan apa-apa ya? Seandainya sama akan ditangkap lagi dan harus dari depan ditangkap. Ya, makanya sekarang ngomong dulu gitu ya. Dikarenakan tadi waktu ditangkap dari belakang, Dewi Kayang manise kan minta dilepaskan ya. Jadi sekarang kita kali bagaimana kalau tidak apa-apa ya akan Kang Gali lakukan. Ahai. Dewi Kayang ulang sakedeung teu watus nyarita. Daya cara anu sejen Kang. Sajadi nanti ku cara anu saperti kitu tadi oge waktu abdi ditangkep di tukang aya nu guri nyelan. Nyalak bueuk, nyalak marmot Kang. Hai. Si Jawara idaman tidak akan jijinan gitu sayang ya. Itu mah sudah merupakan suatu ketentuan ilmu yang tidak bisa dirubah lagi dong ya. Meni motah eta ngageduk gitu Kang. Datang mungkin akan anak-anak babi mah pasti anak marmot Kang. Ya udahlah jangan dipikirin. Ya makanya tadi kan sudah diomongkan, kali tinggal bagaimana sikap Dewi Kayang manise saja. Kalau menjadikan tidak mau ya akan tetap menjadikan mendeku tidak ada tenaga. Gitu sayang manise. Dewi Kayang akhirnya mah henteu nolak. Kumaha ngali si Jawara idaman harita dibantuan sina cangkat nangtung. Sanggeus nangtung sapasang leungeun si Jawara idaman meulit deui kana cangkengna Dewi Kayang jadi ditangkep ti hareup.
ngadadak harita kayang Dewi Kayang jadi pulih deui tanagana. Harita terus ngomong lalaunan. Kang Gali, tenaga abdi tos pulih geuningan Kang. Kayaan pulih deui Kang Gali. Tapi manggali si Jawa Idaman teu nyarita. Kalahkah peureum bari masih keneh tacan ngalepaskeun tangkeupanana. Dina kayang kerti itu si Jawa Idaman rancung celina barang ngadenge sora Rama Pamungkas anu nyarita. Sing tiasa ngadalikeun diri manggali. Tos dikersakeun dina waktos ayeuna ditepangkeun sareng istri anu baris ngarencangan manggali. Dina mangsana nyorang ieu kahirupan mangka hade manggali. Manggali kedah dijaga pangaruh nafsu anu tepugu. Cindak namah ulah waka diopi we karunya kanu ngadongengna kabitaeun eugel mah eta kalakuan nu ganoengna teh sok kitu. Satacana resmi ngalaki rabi mah umatnya ulah waka diopi. Upami dirempak bekel tirama ge tangtus moal tiasa nyerengan deui manggali. Ulah kajongjonan manggalinya. Manggali si Jawa Idaman ngagendeng lalaunan. Ya menuhunkan sudah dienutan sama Rama gitu ya. Menjadikan menuhunkan sekali atas perhatian dan bantuan dari Rama. Sampai akhirnya bisa ketemu dengan wanita yang sudah menyatakan diri untuk dipihukum jadi pendamping aku Rama ya. Sakedelina sakedemplona jauh jangan mau jadi mah. Gali berjanji Rama tidak akan diopi dulu sebelum resmi menjadi suami istri yang sah gitu Rama. Manggali si Jawa Idaman ngalepaskeun tangkeupanana. Dewi Kayang antep ka manggali si Jawa Idaman betus nyarita. Kang Gali, Jawa Idaman sakumaha anu talitos dilisankeun ku abdi pikeun nyimpuanan kana janji teh ya. Abdi ti mimiti dinten ieu baris bakti gumati bela satya ngaulaan Jawa Idaman anu bakal jadi salaki abdi. Abdi molek jali janji moal subaya Kang Gali. Puguh we si Jawa Idaman kacida suka hatena sabab Dewi Kayang nyebutkan Gali nage kawilang antem meres eces saterusna manggali si Jawa Idaman nyarita deui. Aduh nikmat Bo. Kang Gali si Jawa Idaman menjadikan merasa suka dan bahagia hati ini ku. Aduh, akan tetapi Dewi Kayang manusia ya harus mengerti dong ya bahwa akan tetap menjaga di sumur ya, akan tetap menjaga di sumur gopa namping selama nang bule belum rengsek menumpi dirinya ya. Mohon dimengerti saja, ini tugasku ya untuk meyakinkan ilmu panugalan jati sampurna yang ada di catatan rahasia. Lalu bagaimana dengan Dewi Kayang? Apakah akan tetap di sini ya atau bagaimana? Dewi Kayang si hilang bayangan nya pangalengan manggali si Jawa Idaman terus nyarita deui negrakeun sikapna. Apa sayang? Tadi molek mulang kita pademukan ke Gajah Raksa Guru Abdi Kang Gali. Kenapa? Tadi bakal tetap marengan maturasi Jawa Idaman ngajaga di sumur go panamping Kang. Si Dewi Kayang tos marek pincah bayi lahanji bakal maturan kalawan satya ka akang. Kang Gali pujaanku sayang, I love you. Sing percaya ka akhirnya Kang. Aduh, Kang Gali si Jawa Idaman di hari ini menjadikan bahagia sekali Bo. Yang tidak terhingga bagiannya juga. Sebab Dewi Kayang manusia akan setia membaturan akan di sini ya.
menjaga semelugat malamping. I love you forever ya, darling. Dengan demikian maka Kang Gali akan akan ada teman untuk mengobrol gitu ya. Selain itu ya Dewi Kayang Manis juga ya harus percaya dong bahwa Akang tidak akan berani mengopi Dewi Kayang Manis sebelum kita resmi melaki rabi. Mengopi kenaon Kang? Nantilah, nanti juga akan merasakan ya betapa desas-dasarnya kelcis. Si Akang mani ararana rumah tengah retos. Ya makanya nanti ya. Nanti kalau sudah prung menjadi suami istri. Si Akang masuk ayah wae Kang Gali mah. Maksudnya ngopi teh? Ya tadi sudah bilangin. Ya udahlah yang diperpanjang kalau jangan ngadongin aja. Ya menjadikan harus dijantekan juga Dewi Kayang Manis Maya, nggak usah lah ya. Maksud Kang Gali tidak akan berani mengopi dulu teh nyaeta atunya ya bahasa halus nama menyungsi diri gitu sayangnya, menyorang badan calon istriku sebelum kita resmi melaki rabi. Nah di bengketku tali nikah, nah aku nggak berani dong. Walaupun entah berapa lama kita akan harus bergeridisik ya setiap hari di sini. Akan tetapi sayang ya akan tetap bertahan ya demi apa itu cintaku sama kamu dan kamu cinta sama aku dari Kayang Manis ya. Gitu maksud Kang Gali tehnya. Yang nuhun wae keur abdi mah eta tangan Kang Gali si Jawa idaman teh lalaki sejatinya Kang. Iya dong. Si Puntil anu di banda ajen diri serta ngajenan kakang wanita Kang. Oh harus dong. Ya mudah-mudahan we atuh nang boleh dilancarkeun dina nu pidirinya ya Kang. Iya. Kitu kajadian dina waktu harita anu ngadatangkeun rasa kasuka jeung kebahagiaan pikeun manggali surali sabab dina waktu harita bisa dipanggihkeun jeung jodona anu pasti. Saturkeun harita di tempat sejen baraya. Mbah buyut piku sarenggi kaayanana jadi pulih deui sapinuhna. Sangisna Sugarba bisa menangkeun buah Sri Nata Dewa anu saterusna diolah dijieun ramuan ku Mbah Rangkebong. Harita di jero ngon Mbah buyut piku sarenggi dari uksila pahareup-hareup Mbah Buyut sarenggi anu harita keur cumarita. Wok berwok. Kaayaan dewe kaina geus pulih deui sapinuhna euy. Hartina nu karandapan ku dewe kaina teh lantaran ku upaya jeung jasana ilaing Garba. Aduh matak dewe terus terang we ngarasa kahutangan budi ku ilaing Garba. Wok berwok Iwati lain an merhatikeun sarta upaya demi pulihna deui kayaan dewe. Nya ari keur Garba mah dina ngalakukeun upaya teh cai di kajaba ti ayana rasa tanggung jawab we ka pangarsa Mbah Buyut sarenggi sangkan bisa pulih deui saperti bihara-bihari. Da kalaka kumaha oge pangarsa Mbah Buyut teh masih tetap dibutuhkeun ku para anggota barisan film Kinta Malijaya anu matak Garba sateika pola ngalakukeun cara jeung upaya geus cenindetkeun kana waktu tenaga jeung pikiran. Anu penting mah pangarsa Mbah Buyut bisa pulih deui sapinuhna eta anu aya dina tekad sarta pamikiran Garba mah pangarsa Mbah Buyut. Wok pada wok
Sugar batang tuwe moal nyaritakeun hal anu sabenerna. Mun ngalakukeun cara jeung upaya teh lantaran sangkan bisa melihatena Mbah Buyut iku sarenggi. Kangaranan geus ngarasa kahutanan budi matang tuwe moal rek nolak mun Sugarba hayang diangkat jadi muridna. Wok balawo mumpung ayeuna paduduaan dewek rek nalek ka ilaing Garba bisi hayang hadiah barang berharga atawa hayang hadiah rupa-rupa perhiasan emas. Dewek wajar jeung sakuduna we mere hadiah ka ilaing. Oh, minangka pamulang tarima ti dewek we kana jasa jeung perhatian ilaing. Sok ilaing teu kudu asa-asa. Hayang hadiah naon Garba? Ari keur Garba mah teu miharap diberi hadiah mangrupa barang berharga atau perhiasan emas. Anu kacira diharapkeun pisan ku Garba mah nyaeta hayang diangkat murid ku pangarsa Mbah Wiku. Sabab Garba hayang lebih ngaronjatkeun kemampuan diri sangkan bisa ngabantu kanu jadi guru dina nying hareupan masalah naon wae kitu ki guru. Kitu tah pangarsa Mbah Wiku. Mbah Buyut iku sarenggi ngahulang sakedeung sidan keur mikir teu terus nyarita. Wok berwo karep jeung kahayang ilaing bakal dicumponan ku dewek Garba. Dewek ayeuna mere kaputusan pikeun ngangkat ilaing jadi murid dewek sarta boga narima kana kakuatan ilmu kacangking ku dewek. Nyata 7 jurus Dewi Langitan. Tapi ieu kaputusan dewek ngangkat murid ka ilaing teh kudu dirahasiakeun. Mangrupa rahasia urang duaan we. Malah aya keneh hiji deui nu kudu dirahasiakeun ku ilaing Garba. Nah, ngeunaan masalah naon kitu? Eta nu kudu dirahasiakeun teh pangarsa? Wah barawo. Nya. Oh jadi wok berwok lain sate koprok beda deui eta mah khas dewek. Saat tadi nama ngeunaan anu karandapan ku dewek Garba. Waktu keur tarung di Tegal Salasar sanesna dewek tarung ayunan si Saraswati jeung si Jaka Sinangling. Kajadian saterusna mangrupa kanyataan anu meh teu bisa dipercaya ku dewek. Kieu kajadian teh Garba. Harita ku Mbah Buyut sarenggi terus nyaritakeun kajadian anu karandapan ku deurina waktu tarung ayunan si Rawing nyata kakuatan elmuna bisa diungkulan ku anu dilawan. Tapi eta caritaan kudu dirahasiakeun deui ku Sugarba demi kerajen kahormatan dirina sangkan Tuan Willem jeung Nyai Kintamani Dijaya tetep ngahargaan ka dirina. Wok balawok kukuruyuk wok. Jadi kitu Garba. Jadi anu sakumaha anu geus dicaritakeun ku dewek tadi eta kudu bener-bener dirahasiakeun ku ilaing Garba. Ilaing kudu beunang dipercaya ku dewek. Paribasa inung suku ge montong dibejaan deuleu. Kudu panggih kana kudu naon teh tigin kana janji. Kumaha ka ti Garba? Sugarba nutup Mbah Buyut Wiku sarenggi geus carita. Sing percaya Garba tangtu bakal tigin kana janji rahasiakeun sakumaha anu dijelaskeun ku pangarsa tadi. Malah kan Garba mah jadi boga pamikiran mun teh mah geus bisa nawasa 7 jurus Dewa Langitan. Mangka aku cara urang maju babarengan tarung ayunan si Rawing tangtu urang teh bakal mampu hungkulan kekuatan ilmu si Rawing.
bener eta nu dicaitakeun ku si lain teh Garba. Sok sanajan dewek sorangan geus boga pamikiran anu sarua. Engke dina waktu anu bakal datang di mana ilain geus bisa ngawasa 7 jurus dewa langitan, kudu bisa jadi kenyataan tarung deui eunang Slawi. Dina tarung anu kadua kali nama bangsa gayunan ilain jeung dewek anu sarua pada ngagunakeun 7 jurus dewa langitan bisa dibasikeun si Rawin bakal ajar binasa euy. Wok berwok. Harita Mbah Bulit Piku Sarenggi ngabenerkeun kana caitan Sugarba anu geus diangkat jadi muridna. Saterusna Sugarba gaita deui. Kenapa iya geus waktuna pangasambah guru kudu mulang ka paguruan lintang jagat dan tangtu we anu bakal dicaitakeun ka Maningkin jeung Mbah Rangkebong mah moal dicaritakeun anu sabenerna rek diajakan ka paguruan lintang jagat isi maneh ngaduaan teh nolak anu jelas ku Garba bakal diperdaya. Kangaranan geus tepi kan dituju mah si Maningkin jeung Mbah Rangkebong geus moal bisa nolak kana kanyataan nu bakal karanapan ku maranehna duaan kitu. Wok berwok. Ngeunaan masalah eta mah atur we ku lain Garba. Dewek geus hayang buru-buru mulang ka paguruan lintang jagat euy. Sok obrolkeun ka itu si Maningkin jeung si Mbah Rangkebong Garba. Mbah Bulit Piku Sarenggi ya tujuan kana rarancang pamikiran Sugarba anu jadi muridna. Geus kitu mah Sugarba terus kaluar ti jero enggon saterusna ngajakan ngobrol ka Maningkin jeung Mbah Rangkebong harita Sugarba anu mirah nyarita. Sakumaha anu geus diobrolkeun ku Akang di mana Aki Muhdi kaayana geus pulih sapinuhna mangka dulur Akang anu ngajanjikeun bakal mere hadiah teh kudu didatangan di dapur ieu keneh gitu. Sabab janjina teh memang kitu. Hadiah kudu dicokot ku anu boga hakna. Kitu tah Maningkin Mbah Rangkebong. Maningkin teu ka Sugarba anu make ngaran samaran Arga da terus nyarita. Nu disaurkeun ku Kang Garba ka hartos. Abdi mah bade miringan we kumaha ayeuna Kang. Anu penting naon anu diharapkeun ku urang sadayana aya dina kalancaran Kang. Ayeuna Aki Muhdi tos tiasa pulih deui sabihara-bihari. Leres teu Mbah? Alah nyabel kitu jang Harga. Anu paling penting masa kumaha anu geus dijanjikeun ulah dipikirkan teh jadi kenyataan. Geus wejeun aya dewek jeung Maningkin narima buruhna, narima hadiahna. Nu diharapkeun ku dewek mah eta we hadiah anu ditarima teh bakal mampu ngarobah nasib ada bajan kahirupan dewek euy. Kitu deui Maningkin. Itu dah Jang Garba. Harita Maningkin jeung Mbah Rangkebong teu ngarasa curiga mun bakal dibawa ka paguruan lintang jagat. Maningkin jeung Mbah Rangkebong ngarasa subuka jeung bagja hatena sabab bakal narima hadiah anu bakal mampu ngarobah nasib atawa jalan kahirupanana. Sugarba alias Argatus nyarita deui. Tangtu we kudu dia muarek nu teh nguciwakeun ka Maningkin tidur di kamar Rangkebong mah. Anu saila ieu mustirkeun perhatianana sangkan Aki Muhdi bisa pulih deui sapinuhna. Kaayaana nanti kaayaan kasehatanana gitu. Nganaan dulurna Aki Muhdi anu bakal mere hadiah memang lain jalma samarangan. Da puguh memang jalma anu pangbeungharna di lemurna.
Hanu mata kayak kene ge urang opatan teh kudu init nepungan kaduna aki muhdi teh ya gitu. Geus kitu mah harita opatanana terus arindi. Samanya tepi ka kampung Raharja harita anu keur lumampah teh panggih jeung opat jago kapercayaan Tuan Willem nyata daeng silaba si badik sakti jeung anu sejenna. Malah sambada si Baliung ampuh mah bari nuntun kuda sagarupa. Saterusna Mbah Buyut Pikus Carenggi mah tumpak kuda ini teu heula. Dan kendain silaba jeung 3 urang baturna harita milu marengan atawa ngawal anu rek kapaguron lintang jagat. Eta kaayaan teh da puguh memang geus direncanakeun ti samanehna ku Sugarba. Waktu geus tepi ka kampung Raharja, harita Sugarba nyarita ngandung ancaman. Ingatkan Manintin, Mbah Langkabong, sanggeusna tepi kanu dituju, ulah rek lobat carita jeung tatanya. Kitu ge mun hayang pada salamet. Mun tepikeun kalobat carita jeung tatanya, mangka daeng silaba si badik sakti jeung 3 urang batuna bisa dipastikeun bakal ngabinasakeun maraneh duaan. Ieu lain ancaman kosong, tapi ancaman anu bisa jadi kenyataan mun teu dilaksanakeun ku maraneh duaan. Manintin kerung kageteun oge sigana mah ningali sikap jeung adanya caitaan Sugarba alias Arga buat ngandung ancaman seperti itu. Nah aku naon Kang Garba? Buat kalakah jadi ngancam seperti itu geningan? Bah Rangkebong di harita di lumayan caitaan. Alah, kirain ulah coba-coba ngulinkeun ka dewek Jang Garba. Terus serang dewek jadi ngarti ya teh. Buat mati jeung ngancam sagarupa kaya we. Malah dewek asa apa kana jalan anu keur disorang euy besiga anu rek ka kampung Raharja geuningan ieu teh. Bagus. Teu loba ngomong jeung tatanya. Tadi geus dijelaskeun ku dewek. Mun masih keneh hayang salamat kali tinggal turutkeun dewek. Ingatkan pokona mah. Nyawa si lain duaan aya dina dampalengan dewek. Hasok teruskeun ngembangna. Waktu tapi kapaguron lintang jagat Manintin jeung Mbah Rangkebong jadi sadar maranehna duaan geus diperdaya ku Sugarba lantaran